para ranas, wuy. Di marananya? Dari Kemana si Pulan ya Allah. Ece kernaon? keur ngahakan kan. Oh, heeh. Di dia baturan eueuh batur. Heeh. Si Pulan saya datang ka dia lila eueuh batur ngagebot teh. Pohara. Parete goreng karaka modal we gede. Pare nama karaki teu guna. Kudu diberesan heula ieu mah mal bener. Oh. Ieu na ieu loba pisan. Kararese teh. Heueuh da bener nama da kami mah da kuli di batur. Menihara rese si Pulen ke mananya? Menihara rese ting datang. Aing mah kalieur. Nyawa gede modal. Saya eueuh usum katiga. Diberes si cokorna. Lieur. Apa nama geus lieur we. Boga modal. Wuy. Menilang-alilakeun si Pulen. Mingas tong dibawa ngobrol wae tuh Urang mah geus rek anggeus manehan mah karek jebul. Oi. Geus beresan. Ai mana tos di mana wae atuh. Kami teh ngasuh budak batu tetangga. Si mah korek gacar kadang ngadon ngasuh budak. Hayang ngilu bau inung na. Parsia teh nyieun dia hante teh budak batur. Geus uruskeun mah jangan kejoan maneh. Iya mangkaning si RW teh hadiah ieu maneh ukur maneh sakieu mangkaning loba kene. Matak teh kami geus maneh hala rese. Tah karungna tah geus loba kami teh. Ai karung mah tapi ieu, ai karung maneh mah loba ai karena tinggal dengan sabaraha. Kemarin teh can beres. Heueuh meureunnya. Tuh jeung teh nangis mah. Jeung moe nangke tah. Rek moe di dia. Heeh. Heeh sok atuh buru. Meteres teh maneh beladinya Anu bogan anu gablek na ieu can nempo ka dieu. Can nu gablek mah can datang kita tadi geus aya nganteran ti isuk mola. Si RW teh Heeh. kahayang mau nganturan naon amis tuh nya. Mun eueuh kahayang puguh ge. Kami mah ti isuk disiksa ieu ku nu gablegna. Ti isuk teh. Mani kudu kulit tak kasih wawan kami. Nah, itu sisi tata RW nya. Hah? Eta teh pejabat Hah, cenah. pejabat kembay. We, da eueuh maneh nama eueuh di dieu. Wani teh eueuh. Kewe mun Ukur nganturan cai we unggulnya. nganteran cai teh tadi geus beaku Iya. tuh caina heeh. Miliar kami mah. Buru tau aku tandu belah dinya. Sok. Dasar kasaatan merenya. Heeh kasahatan ieu karunya ieu nya nu boga sawah modal we wungkul heeh. Kasaatan. Lieur Tuh tinggal di bener tapi da bareuneur ai parena mah alus. alus balaleuneur tuh ieu karena mah aralus. Aralus pare namanya. Lumayan bareuneurnya. Balaleuneur Kan heueuh sok sieun asisar we ka dieu ke teh nagih. ieu majarkeun urang we boga sawah keur dibuat makanya kami ge geus ngaijon kasih eta teh. Asisar teh. Heeh ngaijon. Yang emang ngomong we ka pawawan. Heeh. Kitu ke urang teh boga hutang kumaha we lah diuruskeun ku pawawan teh. Lamun sisar aya ka dieu ngadat ngalabrak ka dieu. Terus sok mawa tukang pukulna bodyguard tukang panggul. Eta teh. Bebe Jawa yang cekap pawawan kumaha we urang mah minta Pohara pare meni rusak maneh mal ngagebot. apaan kami tadi teh geus mantu. Sok atuh si awak maneh we urang gebot ka dieu ku aing. Hanya mantuan kali teh. Lain mantuan pan urang mah papada gacar sia teh. Sok. Jeung angin meni gede di Ieu lamun kerja jelepungan kieu sok inget. mah ingat we kan kitu. Inget lain inget kanu kitu. Anu naon atuh? Inget inget salaki we. Lamun geuningan ningali lalaki mah mun ningali nongeng. Aduh iya. Kapal aku angin. Kunaon ayeuna maneh? Ya duduk we gede teuing. Gusti ya Allah. Sok tak kitu bereskeun heula. Pulang Nonton karena awak kami merah. Hah? Nonton wakang ngeblot cicing heula. Oke lah atuh. Anjing. Ari maneh. Kami teh keur ngeunyeun heula. Heeh sok atuh kami cicing heula. Da ieu mah sugan teh gebotan tung metongong maneh teh. Meninyeun kesempatan Tuh sakulan karung hari liber. Tuh. Sok haukan batur. Ih, Wuih gitu. sok kumaneh. Heuh pan geus eueuh nyalapeun kan batur mah geus dibaruat kabeh.
Jeung asa poek di tengah poek ge. Hah? Asa poek. Buka kacamata siana, da ka sawah make kacamata sia mah. Abong rarandaan. Heeh benernya. Nya heueuh. Lega gini. Di sawah mah mang aya duda moal sia teh. Aya oge meureunaon di sawah mah. Ai nu boga can ka dieu ieu teh. Can ka dieu sigana mangke di saung sigana mah gitu. Kedatangna ka ditu. Heueuh. Kena jeung urang ieu mending urang hareureun heula. Ah, capek ya. Heeh, lieur. Urang eureun heula mending ieu teh tadi bawa saya eta. Bulan hayu. Urang lawanya. Heeh, urang eureun heula we hayu. Nah. Jeung angin ini pabelit kieu. Kieu teh aya ulin ka sawah teh lah. Mun teu ku pangabutuh mah teh hayang ka sawah. Teu gelo gara-gara angin. Pusing teuing paduli teuing menang meuli mahal oge. Makaning jauh meuli teh ti Amerika Kang eta teh tong salah. Heeh. Ya Kang pokona mah nya. Engke urang teh ka dieu teh rek nagih teh ka si eta. Nagih. Soalna geus ngijon duit ka urang si eta teh. Ganti teh pare dicopot. Pokona mah didinya Kang karungan we nu aya nya. Rek si rambanya si pun ge bae lah karungan we. Pokona mah karungan kabeh nya. Ya mah urang pijeuna lah. Man tengah beja di mana pada sepuluh mayar tengah beja rek panen ayeuna. Malah urang. Ieu lah urang karungan. Tah geuning geus aya nu bogana ajar teh eueuh. Ya, Bapak ieu teh kumaha atuh parete meuni goreng kitu geuningan. Ngagemukna bareto ku gemuk naon? Ih, ai gemuk mah gemuk halus, cara mah cek tukang ieureuna mah gitu. Naon gemukna ngaranna? Naon ngaranna teh anu hejo teh geuningan. Di domba meureun. Emangnya lain teh doma teh. Nu hejo mah Teh sapi. lain camcaunya. Gitu. Nya paingan yang wage alus. Yang mah ge alus aing ngagemuk ku camcau Tapi lain mah. kitu ieu rambai pan buku aya teh usum halodo uyuhan ka alage daekan Pak RW mah nya Pak RW. Wah, ai modal nama ieu teh geus mang pirang-pirang Batur gitu. mah komot Ayeuna jeung sekali ieu wae sekali nyebor teh 200.000. Makaning Pak RW ya kabeh mah geus buka ijonaneun ayeuna teh dikasih sarong. Sok sieun we manehna datang nya. Sok sieun datang ka dieu nagih abi mah. Maneh sinjem duitnya. Yang geus nginjem maneh ge pan barengan di paneh harita teh maneh geuning butuh jangan meuli buku budak sakola. Kegede deui nya. Heeh, abi teh 3,5 juta nginjem ti si Sarong teh. Harita teh nya. Nya heeh. Kami ukur 2 juta. Ai maneh harita butuh jeung naon geuning harita. Eta bapana rek ini ti ka kota minta bekal. Dibikeun ku maneh kabeh. Dikeun anak. Engke teh dibahankeun deui ku bapak maneh teh ku salaki maneh ka dieu. Kumaha Pak RW urang mah meureunan. Ya ku urang biasa kumaha urang teh urang biasa menang 4 kintal geuning buruh wungkul. Nya syukur-syukur ge ayeuna si ieu eueuh ka dieu nya. Heeh, Pak RW engke mah kami masuk sia eta mah mangkaning jelmana pan beungharnya. Sia eta mah ngomongna sok ka mana mendi. Yang minta tulung we urang ka Pak RW ayeuna. Nya heueuh meta tulung kasihan ku si Sarong. Sok mawa ieu di sia. Mana mau jeger. Oh jeger Pak RW. Heueuh sok mau bodyguard si eta mah. Minimal tuh ayeuna mah urang ke urang badamikeun lah gitu urang Tah, deukeun. tapi tarik nulungan Pak RW heueuh. Rek nulungan urang. Urang melaan Rek meureunan. melaan sok Aya sieun. kanyaahna ka urang. Lain ku kitu kami mah sok sieun memenangkeun si Sarong mah da geulis si Sarong mah. Iya. Heeh. Nyambal daekeun da ka pamajikanna ge Pak RW peti kesehatan leuwih geulis. Nyagerahan teuing. Pisan oma buukna ge gimbal sia teh. Iya. Si Sarong mah jago pelet maneh teh. Eta. Heeh. Buukna ge juga sayang bajing. Pamajikan Pak RW leuwih geulis malaikeun kanu kieu. Tuh nyacet kami oge. Sia. Cek kami. Tidak bilang-bilang sama aku kamu ya lagi panen. Mereka diomongkeun tah ieu Pak Ah RW. iya Pak RW Sarong Tuh teh teh. buukna ge gila kami mah. Heeh. Oh, jika naon bu kami. Sieun. Gimbal. Dipikir-pikir mah ini mah burung. Tapi katang ieu ulah dihina sia seng leuwih ngamak dihina mah. Heeh. Geulis we. Kudu diolok si eta mah. Diolok ku urang. Mangkane geulis sia tah mah tinggalinya Pak RW geulis pasti bogoh Pak RW ge heuh. Oh, Pak RW pasti aya. Bogohnya. Pak RW mending olong lah. Sarong. Naon? Kieu kumaha ieu teh perjanjian teh maneh teh beja-beja ieu geus panen kieu. Pajarkeun kemen kami panen cenah susul ka sawah. Cek kami ge heuh. Kami teh alex mawa tukang panggul. Tinggal bagani gede. Sok rek kumaha ayeuna? Kumaha atuh urang pulen. Heeh. Da tadi Pak RW rek melang urang cicing urang. Pokona mah teh nyahonan naon. Pokona mah cicing. Pae nu ayeuna kumaha keur dibuatan rek di karungan ayeuna mah jarami-jaramina. Kumaha? Marukan disangkana pare nu maneh Urang rek da urang mah kulit. kumaha atuh ieu teh. Geura ieu teh Tah. kumaha? Oh ieu teh. Tuh rek melang urang. Iya, Melang urang.
mani memohon ka kami teh. Ai pas butuh acis nama, aduh cenah tulungan cenah kami butuh pisan duit, cenah tulungan lah ke parewe cenah kami cokot masuk maneh. John gitu, John ya duaan teh. Heeh, duaan Eta ieu sabaraha ieu bulan sabaraha? Iya 3,5 juta. Ari ieu Itu tadi nama pada 10 juta kan ku abi teh heula teh mal percaya. Ukur 2 juta sar ulah dileuwihan. ari perjanjianana ayeuna meureun. Ayeuna pas panen PRW cenah ge rek dicanakanna teh mantak abi tos nyanak tukang ieu ya tukang panggola. Pan ieu teh kieu ieu teh nya. Rek melaan nya, RW, ari cicing. anu duaan ieu teh, ieu teh nya, ieu bulan jeung ieu teh. Jadi menengah gitu ya, nyawa di dieu gitu nya di Pak RW. Menengah gitu ieu teh, dia lain anu maranehanana ieu teh, itu. Tah dengekeun gitu. ku maneh. Kami mah lamun panen kami mah langsung dibayar ka maneh. Cerik hayangnya cerik mana cerik. Ayeuna mah ya Maneh heula nu geus cerisna. kangkok aing ka dieu. Kang, karungan we lah duanana. Urang Tuh lain paregar ulah ka urang cerik mana cerik memelas Maneh heula nu cerisna. Ayeuna pertanggungjawaban maneh kumaha ka kami. Ieu sarua kieu we. Kumaha? Kami mah mal bisa ngajawabnya heuh sebulan. Maneh rek bisa ngajawab moal. Ya, maneh tong jawab-jawab ke kami malah ngayakeun kuis ieu. Hutang bayar. Kumaha? Teu kudu perjawaban. Tahu ngajak heureuy. Yo, tengah kami adat. Manya ngamak mana bari jeung cecengiran kitu. Jika nama bogokeun ke Pak RW. Heeh, siga Kita namanya. bogoh. Ya, pasti Pak RW. Bogokeun ke Pak. Oh, hampura nyangke memberen tahun ke pasti dibayarnya ku urang oge. Pokona mah teh Geus ayeuna mah kieu, ayeuna mah ye Bu. Oh nya. Ayeuna mah kulantaran Meni ibu. ayeuna mah wah, mun cemburu. Dede Ada atuh. bogokeun si RW mah bogokeun. Lain bogo ya nyalain bogo. Sakit tubuh nu ngadat. Sabab kieu nya. Aing ngaran hutang mah di mana-mana kudu dibayar. Dengekeun. Wajib aya mah dibayar hutang mah gitu nya. Tah dengekeun pulan kudu dibayar. Kudu dibayar hutang mah. Terus kumaha Gitu. cerita? Nganta ayeuna meureunnan bere kebijakan meureunnya ku Pak RW. Tuh. Meureun kitu nya ayeuna meureun kudu duaan di dieu. Nya wayahna meureun saparo bayar meureun heula gitu ngan saparo teh meureun isukan pake tong Pak RW. Nya saparo kumaha atuh pan parena ge urang teh Pak RW pan menang sakit tuh sakarung. Pokona maneh tong sok melas ami mah teh resep melas ningali beungeut maneh. Cerik atuh mana cerik. Maneh heula nu cerik mah. Teu bisa kami mah. Ningali beungeut bisa melas cerik. gitu ya. Maneh ulah melas-melas di hareupeun saya ya. Saya masuk karuji. Tulungan Montong cari teh bisa dicekek ku aing. Teu peryogi ka oninga aing mah ya jalamana keras. Maneh batu oge ditarokan kemudian disiraman. sila kami dipalitekeun dieu. Mana-mana mah mani keras kepala. Nya geus ayeuna mah ieu sok kudu dibayar ya kumaha. Oh, Pak RW mah kieu atuh Pak RW sok we komo ayeuna mah ngobrol jeung dunungan kami. Pan kami teh karyawati si RW. Kade sok mana nyebutin karyawan kade. Montok kita bukan Pak RW teh pahlawan. Oh, mata kami karyawati ge moal nyebutkeun karyawan pan ieu ngaranna Wawan. Kumaha ieu. Geus atuh kieu ayeuna mah ada becek Pak RW penengah, ayeuna mah ada kerada rugi parenanya. Heuke meureunnan mun ira-ira dibayar. Tak gitu atuh. Ayeuna urang dah harela disaung atuh di dieu ya. Itulah kumaha tuh kami teh geus nyawa kol buntung gitu 2 kol buntung udah diharap. Nya wayan atuh. Oh, hampura maneh teh da ayeuna wungkul. Setengahna heula tuh lah bayar sok. Atuh kumaha pawan Pak RW? Kumaha? Nya geus da kumaha deui da gimana lagi. Masuk atuh RW ngomong tah kami mah lieur. Kita bisa ngomong boga RW teh ih. Ya banyak rek ditalangan ku Pak RW pan maneh nu ngahutangna oge. Sok RW Pak. Pan urang teh pagaweana Pak RW. Pan kami teh karyawati RW. Nya geus ayeuna mah kieu nya. Oh nya wayahna meureun teh tadi pertimbangan meureun ti nu duaannya ieu teh meureun. Nya meureun satengahna meureun ayeuna meureun dibayar heula. Tah ieu meureunan isukan anu satengah deui mah meureun wayahna gitu meureun tah kumaha. Tak kitu geus jigra balik. Kitu. Heeh. Jigra balik. Mana rek kudu balik rek kudu dahar. Mereka udah heula Oh, dasar. Udah nu nganteran ge can datang. Dan nu bangar mah sok kopet. Heeh, nu nganteran nu nganteran nya. Jadi geus kitu ohnya. Nganteran ke ruang. tapi ieu teh kumaha. Ngadoga anu nganteran. Tah rek kumaha oh ayeuna. Geus bae lah kami mereka udah dahar ayeuna masih gede. Da dasar nu Kajian ayeuna lamun ayeuna kitu teh saparo ayeuna ge saparo tahun hareup gitu. Bae lah ieu mah bubuhan abi bogoh we ka Pak RW. Tah cinta maneh mah mimiti tarantara tah ka bodyguard maneh ke dibejakeun
Tah geuningan alhamdulillah anu nganteran. Aya nu nganteran tah. Aya nu nganteran tah. Nganteran itu. naon usina mah teh apa? Oh, ti pamajikan Pak RW. Yang dahar mana ti mah? Acan. Nek ieu itu heula di tukang heula nya. Dagoan. Rek dahar heula di dieu kami mah. Heeh. Nuhunnya. Nuhun. Tah ayeuna mah aya nu nganteran aya sok dahar heula, ayeuna mah menyagain oh gitu nya. Nu rewas naon hayang nyatu rewas. Subante supir puso. Nu tadi. Cek kami ge sugan teh dieu teh soronton. Labong mana boga. Bejakeun saya teh. Eta teh bodyguard Pak RW tuh teh. Sarua eta teh karyawati mah ih. Leuwih serem ti bodyguard urang. Nya euy. Disemerukeun. Soalnya galak Anu eta cek mah. dahar mah dahar heula we aya sok. Sok dahar Gitu wae nya, kana masalah hutang piutang mah da. Eta mah gitu. Oh, gitu nya aya masalah. Tuh ni loba deungeuna ieu abang jelema beungar Pak RW nya. Ieu mah sayur naon ieu teh? Oh, aluh. Lain walu ieu mah. Naon? Lain sok. Ieu mah sayur naon atuh nangka. Oh. Tah. Badu menengah ngaruy. Aruy geus. Geus naik ka luhur. Aya eta cacang naon? Teuing cacag naon itu. Geus atuh aya nama. Urang dalahar we heula nya.